Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng simkuring Aep Saifur Rahmat dina pangajaran basa Sunda. Simkuring salaku pangatik basa Sunda seja ngadugikeun materi anu aya patula patali sareng materi basa Sunda. Dina danget ieu urang pedar materi ngeunaan dongeng. Tah, samemeh urang guar leuwih jero, tangtu hidup kedah apal heula naon nu disebut dongeng. Oge ke urang pedar ngeunaan papasingan dongeng, ngeunaan ciri-ciri dongeng, ngeunaan robah-robahna dongeng, oge ngeunaan aspek kabasaan nu aya dina materi dongeng. Tah, nu kahiji tangtuna hidup kudu apal heula naon nu disebut dongeng atawa kudu apal wangenan atawa harti dongeng. Tah jadi nu disebut dongeng teh nyaeta karya sastra anu mangrupa carita rekaan atawa hayal dina wangun lancaran atawa prosa. Tah teras ciri khas anu aya dina dongeng nyaeta mangrupa carita rekaan atawa hayal anu biasa mah pamohalan atawa teu asup kana akal jeung loba bohongna. Tapi kusabab caritana sok pamohalan jeung loba bohongna, dongeng teh sok dipikaresep ku barudak. Ku kituna carita anu aya dina dongeng sok dieusian oge ku atikan anu penting pikeun dijadikeun pieunteugeun atawa picontoeun keur barudak. Salajengna urang pedar ngeunaan papasingan dongeng. Tah nurutkeun Yus Rusyana salah sahiji ahli carita lisan ngabagi-bagi dongeng saperti kieu. Anu kahiji, dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma di masyarakatna jeung dina sajarahna. Upamana bae aya dongeng para raja, para putri, para nabi, para wali, tukang tani, tukang dagang jeung sajabana. Ta eta nu kahiji. Teras nu kadua, dongeng anu nyaritakeun kahirupan sasatoan saperti kuya, monyet, peucang, tutut, maung, sero, munding, manuk jeung sajabana. Ta ieu mah disebutna teh dongeng fabel, nyaeta dongeng anu nyaritakeun sasatoan. Teras nu katilu, dongeng anu nyaritakeun asal usul kajadian tempat, barang, sasatoan jeung tutuwuhan. Ta ieu mah disebutna dongeng sasakala. Teras anu kaopat, dongeng anu nyaritakeun makhluk ciciptan, hayalan sabangsa ning jurig jeung siluman. Ta jadi nurutkeun Yus Rusyana mah yen papasingan dongeng teh dibagi jadi opat. Tah, ayeuna urang pedar ngeunaan ciri-ciri dongeng. Anu kahiji, ngandung unsur pamohalan atawa teu kaharti ku akal. Dina dongeng sok kapanggih bagian-bagian anu teu kaharti ku akal. Contona, dina dongeng pamenta tilu rupa. Aya batu tilu siki anu bisa dipake keur menta naon bae mun dialungkeun. Atawa timbul ceuli dina sakujur awak tukang ngangon dina waktu anu sakedet netra atawa sakilat atawa sakedeung pisan gitunya. Tah jadi memang tina dua hal tadi dina dongeng pamenta tilu rupa, duanana oge memang teu kaharti ku akal kitu. Tah eta salah sahiji ciri-ciri dongeng. Nu kadua, sumebarna sacara lisan. Eta dongeng teh memang henteu kapanggih saha anu ngarangna atawa sok disebut anonim. Sanajan kungsi dibukukeun, saenyana mah nu nyieun buku ukur ngumpulkeun atawa ngedokumentasikeun hungkul. Naon sababna? Lantaran dongeng mah umumna sumebarna secara lisan.
nepi ka teu kapaluruh saha saenyana anu mimiti nyieun eta dongeng. Nu katilu, yen dongeng teh kaasup kana golongan carita. Contona dongeng pamenta tilu rupa. Tah eta teh mang rupa carita. Sakumaha umumna carita, dina eta dongeng teh aya tokohna, aya galur atawa jalan caritana, jeung aya latar tempat oge waktuna. Umumna carita dongeng mah memang parondok. Tah eta jadi nu katilu, yen dongeng teh kaasup kana golongan carita. Anu kaopat, ngandung nasehat anu hade keur pieunteugeun jalma rea. Tah jadi dongeng teh lain sakadar carita anu teu kaharti ku akal wungkul, tapi saenyana mah dongeng teh boga maksud nepikeun hiji nasehat anu hade. Contona dina dongeng pamenta tilu rupa. Sanajan memang loba ahengna, saenyana mah hayang nepikeun amanat yen kasenangan teh datangna lain tina harta banda atau kakayaan wungkul. Tukang ngangon menang kasenangan teh justru tina kebersihan hatena. Tah etanya jadi jelas pisan yen memang dongeng teh ngandung nasehat anu hade keur pieunteugeun jalma rea atau keur pieunteugeun urang sarerea. Nu kalima, sok kapanggih babandinganana jeung dongeng sejen di tempat sejen. Upamana bae dongeng-dongeng si Kabayan meh sarua jeung dongeng Joko Dolog di Jawa, atawa jeung dongeng Abu Nawas di Parsi. Terus dongeng Dalem Boncel nu Duraka Kakolot sarua jeung dongeng Malin Kundang di Sumatera Barat, atawa jeung dongeng Batu Menangis di Kalimantan. Teras mitologi Sangkuriang meh sarua jeung mitologi Oidipus di Yunani. Tah eta ciri-ciri dongeng anu kalima. Salajengna urang pedar ngeunaan robah-robahna dongeng. Anu kahiji, tina dongeng jadi babasan jeung paribasa. Tah rea carita dongeng anu populer dina kahirupan urang Sunda. Ku populerna eta dongeng teh tuluy jadi kacapangan. Malah antut nama eta dongeng teh jadi idiom mangrupa babasan jeung paribasa. Tah geuraena urang tengetan wae contona. Aya katempuhan buntut maung. Nya tah ieu teh dicokot tina dongeng jalma nu indit ka pasar pasusubuh. Sabot eureun di saung manggih buntut maung ngampai tuluy diceklan. Jol nu sejen sarua nyimpang ka saung. Kumanehna eta nu alanyar datang teh dititah nyeklan buntut maung tea. Ari manehna mah nuluykeun indit ka pasar. Eta contona tina babasan jeung paribasa. Malah aya nu sabalikna. Dongeng teh diciptakeun tina babasan jeung paribasa. Di antarana bae tina paribasa cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Eta paribasa teh tuluy dimekarkeun jadi dongeng santri belet nu milih kaluar ti pasantren. Anu kadua, tina dongeng teh jadi film atau animasi. Tah upamana urang mukaan YouTube rea pisan film animasi anu dijieun tina cerita dongeng Sunda. Upamana tina dongeng Kuya jeung Monyet, Sangkuriang jeung Situ Bagendit. Carita dongeng anu tuluy dijieun film teh geus aya ti baheulana. Dongeng si Kabayan geus sababaraha kali difilmkeun. Di antarana bae make judul Si Kabayan Sabakota jeung Si Kabayan jeung Anak Jin. Dongeng Sasakala Gunung Tangkuban Parahu oge kungsi difilmkeun make judul Sangkuriang. Nu katilu, tina dongeng jadi lagu. Dongeng jadi lagu oge teu kurang-kurang. Upamana aya lagu Torotot Heong nu direka tina dongeng Sakadang Kuya jeung Monyet nyieun suling. Aya deui lagu Sangkuriang nu direka tina dongeng Sasakala Gunung Tangkuban Parahu.
tina dongeng si Kabayan oge aya nu jadi lagu, di antarana anu dijudulan si Kabayan. Anu kaopat, tina dongeng jadi drama atau gending karesmen. Aya sawataran drama atau gending karesmen anu naskahna direka tina dongeng. Contona bae, kungsi aya gending karesmen geber-geber hihit aing, rekaan Wahyu Wibisana nu dijieun tina dongeng Budak Pahatu. Teras drama Sangkuriang karangan Utuy Tatang Sontani, naskahna direka tina dongeng Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Teras Nano S jeung Mang Koko kungsi magelarkeun gending karesmen si Kabayan, tur kungsi dipagelarkeun di sawatara tempat di Tatar Sunda. Teras drama si Kabayan jadi dukun anu naskahna direka tina novel Muhammad Amri, oge kungsi dipagelarkeun di sawatara tempat. Salajengna urang pedar ngeunaan aspek kabasaan nu aya dina materi dongeng. Anu kahiji teh urang pedar ngeunaan istilah dongeng. Jadi istilah dongeng teh awal nama nuduhkeun carita nu ngandung hiji nasehat atawa piwuruk sarta ngandung hal-hal anu pamohalan. Ngan kabeh dinakeun mah istilah dongeng teh jadi ngalegaan. Ayeuna mah urang tengetan wae contoh-contoh kalimahna. Anu kahiji, tong loba ngadongeng euy, ari wani mah sampeurkeun jelmana. Teras, cing dongengkeun euy, kumaha kajadianana. Teras nu katilu, kumaha dongengna ti Jakarta teh Mang. Anu pamungkas, bapak keur ngadengkeun dongeng tina radio. Kecap dongeng nu digunakeun dina kalimah di luhur mah beda jeung istilah dongeng nu geus dipedar tea. Lamun ku urang dititenan, istilah dongeng dina contoh kalimah di luhur bisa diterangkeun saperti kieu. Dina kalimah kahiji jeung kadua, kecap dongeng di dinya mah bisa disaruakeun hartina jeung carita atawa omong. Kusabab eta kalimahna bisa dirobah jadi kieu. Tong loba nyarita euy, ari wani mah sampeurkeun jelmana. Cing caritakeun ka kuring kumaha kajadianana. Eta tina kalimah kahiji jeung kadua. Teras dina kalimah katilu mah kecap dongeng teh bisa disaruakeun hartina jeung lalakon atawa beja. Kusabab kitu kalimahna bisa dirobah jadi saperti kieu. Kumaha lalakon ti Jakarta teh Mang, atawa kumaha beja ti Jakarta teh Mang. Eta dina kalimah katilu. Teras dina kalimah kaopat, istilah dongeng teh di dinya mah nuduhkeun harti carita atawa lalakon nu biasa dicaritakeun dina radio ku juru carita atawa juru dongeng. Ari carita nama bisa lain cerita dongeng, bisa tina carita pantun, tina wawacan, carita novel, atawa carita kakiwarian. Dongeng-dongeng radio anu kawentar di antarana bae Si Buntung Jago Tutugan atawa Si Rawing nu sok dicaritakeun ku Wak Kepoh, nyaeta juru dongeng kawentar tea. Sakitu anu tiasa didugikeun dina laungan ayeuna, kieu urang tepang deui dina laungan anu salajengna. Putus langkung ke panghalang, bobo sapanon carang sapakan, hapunten anu kasuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.